bener. Oh berarti orangnya berjuang kene harinya. Tapi demi atikan. Demi atikan moral. Demi moralitas. Dengan seiringnya zaman terkikis dan perpecahan. Tapi orang Bali na sorangan pasti nganahan-nahan. Nyanyi atuh. Kitabna bayangkeun dirubah. Kabayang lamun Quran. Sesuai ta perubahan harita sesuai dengan perkembangan zaman harita. Ari ayeuna urang sabra siki mah dirobah, hantam mah dihanteman urang teh. Wah ebel jeung urang teh. Kalau pahala ge ngerobah. Emang natip Abah Sunaria ka Pak Adeon dirobah, ya loba. Oh eta banyak. Nya loba tuh. Abi teh ngeuh eta cirina naon tah anu perubahan ti hiji lalakon. Ku Abah. Dipake ku Pak Ade. Bakal robah eta teh. Bodina babasaanana, bodina tokohna. Leuwih ayeub. Murid. Nah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari, eta naon hartina? Oh, bener. Murid lamun anger-anger kene hapus tah babasaan nu bieu teh. Lamun kudu kitu wae mah. Oh, teu bisa berkembang zaman mah. Ulah taklid. Eta ulah taklid ulah kumaca guru. Mempertahankan. Misalna karuhun ke kolot urang wajar pek. Tapi pola pikir mah kudu dipake. Anjir, jalan terus. Sesuai dengan zaman. Eta anjir mata kagok aya nama entong inung ka waktu mi bapak ka zaman. Tapi anu mampu mah inunganna waktu. Oh. Jadi urang nyen modul heula. Anu bisa diturutan ku batur. Emang na Pak Asep teu nyen modul. Pak Asep oge seperti nepikeun ka ayeuna. Pak Asep panginungan keneh nepikeun ka ayeuna loba diturutan. Oh bener ya. Ngaran-ngaran ditunukan berarti ka inung teh tah nginungan waktu teh. Padahal Pak Asep sorangan menang ngarobah. Bener alah. Pak Asep teh ngarobah, urang teh saksina. Saya apa? Jeung urang teh jelema anu sok ngarobahna deui. Ka Pak Asep. Ka Pak Asep teh. Iya. Jelema anu mengkritisina justru urang teh. Aduh. Hantem inggih punika ini punika naon teh artina teuing da inggih ti kolotuk. Harita teh sora abah teh. Jadi weh robah teh nya ku taud teh nya harita. Jadi ku taud. Kaharti ongkoh gitu mah. Bener. Berarti istilahna mah henteu luar lamun ditaudkeun gitunya sapertos Abah Asep gitu. Oh, ieu mah lain ngadalang, lain. Moal meureunana moal aya kesan kitu. Lamun kitu teu nyahoeun. Ngawayang teh teu nyahoeun ti wali, marukana cenah boal hayam gitu teh. Bener. Alah, berai tah. Berarti ulah sieun ya Pak Arinya urang. Iya we, mengkritisi boleh. Boleh. Tapi kita harus bertanggung jawab. Jeung ulah nutup mata karena kreativitas teh. Da soalna zaman